atau can lalir can ngopi ya. Nah, Mak, orang ulin yuk kayu bak kemana? Orang ngabar belum tuh ML. Hayu, yuk, yuk. Nah, kemana tadi di toko sturet? Opat? Ya bisa tuh kalau tiur, Mat. Bisa. Hai kemana tiur lah? Yuk. saya itu baru udah kobana mas. Kemudian ngagang gue ngopi. Naon tebrak lalu tik didinya. Mama tika boleh enggak boleh banyak aja ngomong. Tebrak letik di dia. Kenararan di dia. Kamu nanya. Dah ya sampai dan nekraga kieu kumaha? Oh dia ngelunjak dia. Dipantek dia koi. Ampun bos, ini kayak gimana ini sepedanya. Suku aing ditincak ku ban. Oh. Iya budak lalu tika geran dipantek koi. Ayo bos. Di sepeda ngis bantuan mana jatah? Jatah kami mah teu bawa duit. Cing diburi ayo Cing. Jangan. Aduh mana i baru ngelalunjak ya. Mayan sepeda bawa balik ah. Is diburi is. Woi. Naon Kali-kali di ayeuna lompatan. Kurang dia lompatan bae ayeuna dia. Tadi kamu jeung si Romat dipalo ku si Jejeng jeung sabarina sapedana dibawa. Aja di mana kurang si Jena? Diburi. Diburi. Ayo bung tangkeun yuk. Ayo. Aduh dijual ya karena rongsokan. Mayan ya jeung meuli kopi ya. Tuh eta si Jejeng Oh, iya jadi preman ieu, preman kampung Sukajadi ieu. Di rudal kayak heut geuing ya. Mang temaling sepeda ya mang kami ngenteu mang. Baok deui sapedana. Iya ngenteu mang ya. Aju ieu naon ieu sapeda brak leutik ade deui ya. Iya ya berak detik ya sepedana tinggalkeun ya. Aju berak lalu lompatan. Kalau tak brak leutik teh ieu sapeda yang saya hayang segera balik ka lempang ada itu, Bran. Ayo bos.